Wios bu di kawitan wios. Mau amak, mau nganahan-naha, mau gara-randeng, mau minta, mau ngicip. Resoknya kayak mau kurang dekena ku paribasanya cek mipit amit ngalak menta netek taraji lincak hamalan nek marene tapi tuguri nyelan ayeuna teh paman sok ulah rasa maneh ayeuna urang kawul di dulur ece di adi nek sanuk-sanuk heula jadi urang kudu sanuk-sanuk heula sanuk-sanuk heula isin ku ibu-ibu iya lain moco perut di para rubuh moga ibu kapus kami montong ngicep itu cangkel teh ngicep mah oh jadi kena itu we jam urang kawitanna sok pucuk bismillahirrahmanirrahim urang teh waktu teh pas sedek-sedek aya calung aya pop suna can pa ustad laras-laras pok ngomong jadi urang ayeuna nyarios sanuk-sanuk urang kawitan geus urangna iya sok contoh atuh urang kali pun kemana karep poe bere contoh nu bener pok ngomong ayeuna anjing suka mana nya ayeuna bismillahirrahmanirrahim mun ya Bu batur sangat ya ngomong we manjarek mimitianana secara keur alus teh kumaha mun urang keur heula ikut salangap aya domang ngecan gebus ka dieu teh lain si eta mah boga penyakit Jawa amak tuh anak jawaeun eta jepe mulai batur ngomong mong milu ngomong batur ngomong mong milu ngomong jepe ganggu we tuh deh geus beurang urang rek kakaulan tapi urang sekitar ngong deui di pikiranna atuh maneh kali jepe Kali-kali aduh mong deui aing maneh mah tuh tinggal juga patok kurang di patok we anggar we ya pe capek hayang dicen ya tau bae 5 menit sekali dipoto teh gurinya ieu teh teh kurangan kana ukur teh aduh kopi saya capek batuk hayang dicentang ku aing ulah hatu mah pami atuh peprek iraha ngomongna pepe teh geus beurang ngaganggu wae kan tau naik punggung kok kagak nyedok di dinya basong gua kuing kelas bisa dibayar wes goblok pan kau lah cenah tengnya kurang kawitannya aduh kopi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun ku CEH anu moal salam simkuring didoakeun sing lebet surga. Amin. Anu teu ngawal kana salam simkuring sanes talenges. Lamun hayang kana surga, wayahna nyusulkan ojek. Sok kemana karep wae. Aduh, Ojek gitu. hese mah aya ojek. Mata ulunnya malang sekali deui onyon. Sok sekali dicobian deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana ge waalaikumsalam. Di temalan ku temalanana masih kene mutru. Didoakeun ku abdi anu ngawarana salam sing seueur rezekina. Amin. Segala pamaksa dan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan urang sana sing dipaparin barokah naungan dina ieu waktos dina acara anu pinuh ku barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Didoakeun ece akang anu nuju rumah tanggana sing bahagia lahir teu makaning batin. Amin. Anu tani sing mukti, anu dagang sing jembar. Amin. Oge sing seueur bati. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur. Langkung tipain urang sangakeun ka Zat Allah anu Maha Gopur. Di mana puji anu jadi wiwit panginditan lir sekar pamuka carita. Pikeun negrakeun rasa anu kebek ku rumasa kana sagala pangrasa ti Zat Allah anu Maha Kawasa.
Kalau yang dipilih ku kalimah galib 2 kalimah syahadat anu salamina seungit ngadalimbing dir kembang malati nu jadi pamatri ati hiji bukti yen urang janji malan calinci sedami Gusti kadat ilahi Robbi Allahu Rabbul Izzati anu ngan sahiji. Kalian hilap dijajab ku kalimah basmalah anu salawasna jadi panjing sakabeh galuh gegeuleuh anu maneh dina mana mangrupakeun awal sumpah yen urang hirup sejarah istiqomah sejak ibadah nurut kana sunnah sangkan teu betah dina dilampah salah. Salam sulam sinarang tilam mugia ulah tilem di alam. Salam yang hormat kang tepayun kasahakeun ka pangrasana Sahibul Bait, Sahibul Al-Fuqah, Sahibul Hajat, pangrasana pun Adi, pangrasana Bapak Haji Wawo Sunandar Sunaria Republik Indonesia untuk denca kekonangan tertekebeng dan sebagainya Mius panjang-panjang tuh kali Ibu Neng anu kusim kuning dipi hormat tehilap ka aparatur pemerintah tiwit Bapak Kepala Desa Bapak RT, Bapak RW, kali Bapak DPD, Bapak Hansi, Bapak Keamanan anu kusim kuning dipi hormat. Oke, para kiai, para santri santriwati, oke, para ustadz ustadzah anu kusim kuring dipi guru kalian dipi ajri. Tehilap kangge ibu-ibu, bapak-bapak, para bustami sadayana anu sami sumping anu kusim kuring dipi hormat. Kakan badanya wer tah. Mbak-mbak, embi-embi, embu-embu, oke kak, embe-embe, montong di gugu mbe matu. ade-ade mas. Oh, ade-ade. Wilujeng tepang anu kasawara kalina salam simkuring beli anu teu maros nah cenah dan dakwah teh ngan duaan ieu mah. Iya. Eueuh duitan. Aduh. Nyaho da atuh batur teh kudu ongkosan aing di mana? Sok saluwira keur di jalan blauk. Dikurang hajat teh. Karesan Iya. nuju di perjalanan seurang deui. Rupina wilujeng tepang sareng simkuring ti reng-rengan nada dan dakwah bala Idor Azia Radio Bandung FM. Iya. Kalian anu di garap ku simkuring neme dua heula urang kenalkeun ye. Bili aya nu terkenal pasti margina ayeuna gentos nami abdi teh sanes Jam Kamsur. Sanes. Margina abdi dina nyanyi, Iya. dina ngawih ayeuna terada di Kirangan. Margina abdi sibuk ku sinetron abdi karesan ayeuna pangduan ti sadayana abdi di Jakarta wae. Ngiringan sinetron utamina di SCTP, RCTI, Indosiar, abdi alhamdulillah punya berkat doasana abdi di Jakarta wae na ngiringan dina sinetron anu pernah digandrungi oleh kaula muda kaula mudi dina judul Anak Jalanan. Lain salah eta jadi sahana cenah dina Anak Jalanan teh. Maneh bungut kitu mau jadi artis aing mah. Sokor. Ngenalkeun abdi sebagai gebetanana si Repa. Masya Allah Teu salah teh. lain salah deui siga nama itu kaparing beunang ieu anugerah itu musibah itu Jantan saha? gebetan si Repa tah ieu anu disebat si Boy Manyaya si boy beungeut ciga cang kudu buru. leuheung keneh can kudu buru daripada siga patok kuburan si seheula atuh tah jeung maneh siga jahe menang mekrek leuheung keneh jahe menang mekrek Sok. jadi ubah jeung sia kok manehna sia imahna can anggeus maling keneh teu anggeus daripada imahna weuh kentengan maneh sia wewesean sia aya di katukang nah atuh sia salah maneh mitoha urang keur wae di tembok sia Ari ya rek nahi, urang rek pasea. Jaga sono sih goblok atuh. ada jaga sono bagian sinek di mana-mana ge Bangsa dipulun ngomong. dah ulah kitu Punten ka bapak kapanan ya kapayun bapak. Mana kapanan tadi? Bangsanya Ieu mah kudu damankeun heula. kamera cocokan. oh deui aing ngomong Cik lamun mun abdi jadi si Boy si Apep jadi kalagona atuh da kebeungetan kalagonang ari mana? sanes eta sanes si Boy Iya. abdi mah nyaeta anu katelah Usep Ari usep teh naon? ngaran Usep
Usep teh naon itu artosna usaha babari CF. Singkatan murnya usep. Kata di APK di ganti ngaranna. Jadi saha? Oding, Ari odingna naon? orang Jeti. Nyarengkung nyabegeng. Kapan kamari tos saung. Si APK diganti. Jadi saha? Suwirta. Sumirta. Halus eta halus. Aki Suwirta apa? Halus eta singkatan. Naon? Kanal bibir gede mata. Si Nek tadi lah nih. Si Nek saha ka si Nek. Ultraman. Heeh. Si Gaputa ngadar permen. Lagi anak nih. Tahu. Lain teh. Tah, Usep aduh bisa bari CR tah. Iya we gentos eta gantina onyon. Jadi saha? Deni Rusmana. Deni Rusmana. Gede gede jeung ini teh diuruskeun bapana. Kita lebih parah karuksak ieu. Tah eta. Ngenakeun abdi mah nyaeta biasa teh lah geus apa era indung urang. Iya. Urang mah rek durung doa heula ka indung. Nya atuh. Sabab indung anu ngandung. Bapak nu ngompa. Bapak tangkal darajat munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung teh kudu ka indung, muja kan kudu ka bapak. Bener. Mah hampura ieu anak kikian teh. Naon? Heeh, dalamun urang kikian teh lamun kapanggih ku indung. Sok kumaha ceuk? Atoheun we usaha. Panya teh karunyaun. Atoheun. Atoheun. Panjang yuswa mahnya. Amin. Hampura abdi ye. Can bisa melang tarima ka kolot. Oke durung doa ka Punadi Jang Wowo neng mudah-mudahan segala pemaksaan hidup sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian di kalapolen kelancaran. Amin. Sing si rezekina. Amin. Bari jeung barokah. Amin. Amin. Da cenah itu tuh cek ibu-ibu da sanes bade nongton ngocobrot. Karesan di sarangan oge tak ieu nu kadua kan batin nu mau disebutkeun. Iya. Ibu pilih dikenal margina dina ieu waktos mah ieu mah nya ngiringan ka CH di dieu mah nya di dieu mah. Ngenalkeun Mang Onyon Sarinande Cup Ajina Moto Cap Mangkok Merah Mangku Bumi di jejak nyerieun. Dijak menyari jaro. Mang Onyon. Iya. Anu biasa ngiringan dina album sing kuring kan tinggalnya dina album SMS-an, dina album Lotek CH. Atuh insyaallah anu baris ngajejeran masihan tausiah ka urang sadayana, guru urang sadayana pangresana Al Mukarrom Dr. Anes Nana Gerhana anu pangkasepna. Iya. Lamun direnengkeun jeung urang, lamun direnengkeun jeung Si Boy mah. si Boy mah alus kana si Boy. Ngaruksak wae. Durung doa ka sadayana anu sami sumping dari negeri alhamdulillah nyabunya urang biasa diumung pulung namplokeun rasa kabingan. Mudah-mudahan bae saros sepuh teh mah patepung sieun dan untung patepang sinyarak bagja. Kalian padekeut sing langkung geget. Geget geus antawis insan sareng insana ngayakeun silaturahmi. Karesan dina ieu waktos masih kana dina suasana lebaran kene. Oke TCH sapara kanca ngaturkeun minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin nyuwun punten tina sakali perdosaan alit ageng karaos tutu karaos urang pada bubarkeun nya saling hampunten gitu. Durung doa ka urang kalian anu dihitan mudah-mudahan deui ngaran ka anak oge Taufik Hilman Amarjuki hidup sebenarnya hitam sing zaman starasna jantan berang kali inu soleh. Amin. Berguna kangge bangsa sareng agama. Amin. Tumut ka ibu ramana. Amin ya rabbal alamin. Gepin urang kawitan sateusan Pak Ustad Jengkar masih tausiah ka urang sadayana. Urang ngaduaa heula onyon. Ngaduaa heula penting eta baca urang. Ngaduaana urang mah rek ku hariring. Ku hariring. Dari ka maha guru Al Ustad Arok. Nya. Al Ustad Empur. Nya. Dilujang we nya hampura ieu teh da kieu geuningan tiba heula. Teu kieu madanya? Teu kieu mah kumaha Ustaz nya. Ngan padahna teh da abi ge sami Ustaz peta kikian oge. Ngan Ustazna Ustaz kemet ieu mah. Gabah ngomong teh Ustaz kemet mah. Kemi. Oh oke, benar sok.
papanangan kumaha cek hatenya karep ka Gusti nomor pengalam salajengna prasnadu sing usuk sing sanyana onyon pasrah sumerah nutup pamendunya gerak tempat dua dampal panangan hati yang harap Gusti nomor ping Allah prak urang ngadaru sing usuk sing sanyana gitu cek pasrah sumerah nutup keramian dunia Gusti Gusti hadis saya onyan kumaha kagungan Gusti laras pisan cek hirupna abdi maut abdi mama urang tumprak kakak Gusti kagungan Gusti nu maha suci Gusti duh Gusti abdi sadaya kagungan Gusti mautna abdi muga dirahmat ku Gusti rahmat Gusti demi wanci satamana zaman lagi laras pisan demi wanci satamana urang binarugi demi wanci satamana urang aya dina rugi demi wanci satamana jamaah aya dina rugi urang parakan bolang demi wanci satemena jalma aya dina rugi jiwa anu iman jiwa nu soleh musik wasiatan dina bebeneran jiwa anu iman jiwa anu soleh musik wasiatan dina kesubaran tak kitu onyoy urang teh geningan eta tadi yeukeun dina katarang dina surat Al-Asri nya kumaha demi wanci wal asri eta teh surat Al-Asri Wal asri. jalma teh teu boleh rugi nah jiwa anu iman jiwa anu saleh itu anu saling wasiatan dina bebeneran beneran nah jadi urang teh tah ku bener hirup bener urang teh kan kudu silih asah silih asih silih pegede silih pikannya gitu nah gitu sok kaul maneh ayeuna jadi bisa kata bisa mana nyanyi bisa mana nyaron bisa nuri bisa oh bisa mau kaya bisa
sok. Berarti mana yang palingan ditewak ku polisi mau hayam teu meunang. Teu meunang pulang paling dilarang ku agama jeung ku darigama. Oh, teu meunang jadi tara pulang paling. Tara pulang paling. Aduh benar tara sini. Tara Pidik. tara Belikan. tara Nyokot hayam tara. Tara mani. Palingan mana justru sampai tara mani masjid teh. Oh sok yo tuh mani. Mani mah kawajiban. Eta teh kawajiban mani mah. Itu jadi urang teh wajib mandi. Kewajiban kesehatan mandi mah. Amun kesehatan kan masih kana kewajiban. Amun narewawe Kewajiban. bener mun salat Kewajiban. zakat Kewajiban. mau hayam Kewajiban. teu meunang apan tadi dilarang ku agama maneh teh. Eta mah lain kewajiban mau kaya mah juri. Naon? Karoohan. Karohan. Aduh, mana disakolakeun? Sakolakeun teh maneh? Ya sekolah tuh. Nah, tapi bodoh wae. Acan atau berbuka. Sakolakeun di mana? Di asal kurang. Lain asas SD gitu sama nyong. Atau pecis mau serangan. SD, SMP apa? SMP heeh. Kan mana mah ti SMP tulunan itu S nong teh mata teu bener. Ya lo semua Sakolakeun. Sekolah. Bisa mode gitu, mode matematika, Bisa. mode bahasa Indonesia, Bisa. mode IPS, Bisa. mode ilmu bumi. Bisa. Dicoba kurang. Bahasa Inggris. So, bahasa Inggris. Jadi coba. Lamun kieu ye, cek batur depan aya diterang ieu kana ieu kan disunahkeun. Heeh. Mun cek batur teh. Oh, welcome. Jual cawel kanyi koko. Ah, saya mau bahasa urang ieu teh. Welcome. Oh, Welcome. Jual cawel ka koko. Sama asa tungtungna kom. yang penting masalah tungtungna we. Tapi bener sih Power ini. power What your name? Naon teh eta? hari ini sakolakeun saha cenah bieu ceu Dampil. sok Naon dia? What your name? Orowot bujur muni. Jauh-jauh saya teh da lain eta saya teh. Nu penting mah tungtungna we urang sarua. Tah lamun urang bahasa Inggris tak fungsi urang. Benar. Belajar Inggris urang. Benar, pernah. Kunci lagi loba di imah. Kunci naon? Pan tinggal on baut. Jalo. Kamu satu umuran Kamu dulu. isna urang boga. Cok. Tinggal bicarana kudu ieu teh si lidah teh kudu bener. Benar bahasa Inggris bisa. So. And the call sinetron and television. Gitu bahasa Inggris. Jadi itu sing benar. Kela. Sarua di Inggris aya truwisen. And the call sinetron and television. Nah, sarua ari hartina naon eta? Entok di kolong sinetron television. Bermak sedudan and sepantal. Naon eta hartina? Ber samak sor ududeun jeung sepantaleus. Asa teh nyamung. Yes, I do. Yes, aduh. Tukang es diadu. Beuki ngacaprung begini teh. Cing. Iya mah. Cek si Dias eta what thank you. Naon eta ya? Kabat payu. Jika narong sokan juri. Siapa si eta? nyon nu nu jagat suping nyon Bapak Oded Gusti. bener kategep Oh, teh tapi ka HS ya belum kau goblok si teh. Sok langsung ka dia. deui kategep Cik lamun bener-bener nyaho bahasa Inggris. Lamun bahasa Inggris teh hiji, 1 dua, 2 tilu, 3 buku, book. hiji buku, 1 book. dua buku, 2 book. tilu buku. 3 book. Lamun buku na murah. Nya 3 teh book. Hello. Itu. Tah, lamun dia bahasa Inggris pinter. Tah, anu kieu mah percaya anu beke kieu mah. Sabab anu beke mah otakna deket jeung beuteung. Heeh. Jadi bapak ingat. Benar-benar. Jadi non deket ingetanana. Deket ingatan. halo teh naon mana Rek ngajana kasuna Oded sia teh. jenaka sunat teh naon Dina kasuna teh mangutunan almarhum tah ina pan dulu. Arep sia teh. da atuh daerah urang karek Nyau kok era ada KHS wae telepon. lain HS ya teh motor eueuh untung aya si ijo Mana si Jona? tuh belah ditu Heeh, tembak kadang dia gitu. Urang dahar di dia ngadiung.
rek ngajana kasuna pan urang teh odet kamandatan keamanatan ku Bapak Tun almarhum umat pangluluikeun jenah kasuna teh ulah kaluli-luli ulah asih kasih ku junti naon sebut ciri teh seni geus dimulai seni Sunda anu sorangan di aki lain tak urang enak ku dimulai di kurang nya tuh sugan we atuh odet sugan naon ai ku jenah kasuna mah kaharareup saha nu hajat saha itu nu hajatna teh ai nu hajatna mah adi ngan piraku teh kahareup mana asa pirakunya ada naon kahareup maneh teh meni eueuh kanyaho urang parakan bolang jaga si mamah itu ada naon kahareup si mamah teh kahareup ka dieu da keur loba duit nah nya ade naon kahareup teh meni eueuh kangarti lain eueuh kangarti da ieu mah kudu ieu nya kudu jelas bener oh dinu nanyakeun bener-bener ngan kudu leuwih era atuh dek naon maksudna tadi salaman silaturahmi pas salaman teh dianjurkeun ku sedulur ceha ulah nu mamah teh ulah nu poe dina TV ulah nu poe kadenge dina radio dina CD teh mah tepang dikeuna nu pangkeun ceha bade dugena sok anu nempel gini tah eta maneh mah maka jeung sok aya nu tumpal tempel montong saya era da urang mah lain dangdut lain suna urang teh jenah kasuna cantana naon teh nada dan dakwah lain ku masalah hetana tuh deh naon ieu teh nu hajatna saha nya si wowo apa atuh kudu berpikiran teu kudu diomongkeun wowo bakal kahareup saruana dong tong datang tong naon tong hararese saruana monyok nah geus urang mah era ku dulur teu ngomong masalah kitu geus eta mah tong ngomong ngomong gitu ngomong idangan mah ulah karek jauh geus hayang diberi idangan si kode itu berpikiran teu gablek kenyos ayeuna mah geus teh zaman abeuh diberi idangan teu ayeuna mah kalau nggak satu era ngos tong ngomong idangan tutup bener itu kan nya tutup di nadus kalian kurang cerita anak cuy cerita anak kemana karep daerah udah dia teh di adi urang udah daerah geus era onyon era ngos tong ngomong nyangan urang leuwih era balik ka imah naon sanajan bari urang karek jol datang ka dieu teh balik ka imah budak nanyakeun Pak di mana bieu nabul teh di Pasir Bungur mawe idangan paur aya kan geus tong udah ngomong kasuna itu geus cukup da kaharareup we ku jenah kasuna nya sok atuh kawitan hokenya mungguing urang manusia nu hirup dia aduh ya ketika ngaharekeng si juri ternyata ya kan nyeri aduh halamku sadadek majuru ketika iya iman saat pada suci rusak wala budi tenang kancing biar bodi adek ciri jalma nusa hati urang Pasir Bungur iya sajati ilmu ti Gusti mawana si hati-hati ucap masing surti geninganan nyajang wowo gitu ya kana kahareup di gulana odeh sok wo tadi ciri jami nusa hati yo coba salajengna odeh kulat pupeureun urang teh dibayar cing kahareupeupnya kan bae tong kitu urang tong ti duit urang ulah komersi kudu era tuh kudu nyong Lamun siang ngabohong bisu sia ngabohong. Lamun ngabohong sia jomblo saumur-umur. Kok bae da urang mah kawin keur bobogohan keur. tong kayak tong hidupnya sieun ini sia mahir ku aing mau homo Aya ieu dibikeun ayeuna. Moal dahar. nah rai dahar ku duit kitu sia nya kejo dahar mah kunaon si Abu
Doraka jelema. Tuh ini kursi sah. Jaga-jaga teuing. Jelema kitu mah. Oh nya untung disadiakeun di kursi bayar terus eta. Sadakti mah ibu bapak, sadakti butiga hati ayo. Bapak. Mawana sing hati-hati ucap lama sing surti geninganan mauat. Kumaha? Aya mah uat. Aya indung urang geus bisa leumpang mah nyawer mah. Batu pangku Daripada nyawer mah ku aing dibayar indung urang mah. Oh benar kita ngai ka indung mah piraku. Bela kayu rumahnya tuh cara batur berkesan. Dasar. Sadakti Mbak ieu teh aya ieu lanceuk urang ieu cokot teh. Dilampung. Cokot oleh teh. Ya era. Mane mah dulur urang mah dulur. Puntennya Nabi main dulu. Duh, ayo 20.000 nih. Atuh kesek urang. Ya, sia aing geus beukeut. Mane mah aing geus dicokot ke urang. Lain jauh asup kana saku berarti. Ayo doakeun. Doakeun heula. Sok bener ngadoakeun tuh. terima kasih Mbah Darmin hatur nuhun. Bidoakeun ku Ceh Hasil atos langkung ti kieu si barokah dicece sapara kanca. Amin. Adarmin didoakeun sing cerek dina panjang yuswana rumah tangga sing bahagia nutup makan yang batin. Amin. Sing dibarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sagala pamaksanan sing dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lamun si Wowo ku aing mawa ka didoakeun. Nah, kita nonton. Urang palakan kolang mawa ka didoakeun. Oh, nah. Bu Nining mawa ka didoakeun. Nah. Piraku benar opak aci eueuh ka dieu. Oh, nah, cendenakeun. Nya cik. Odong. Manehan nyan teh. Hah? Manehan nyan. Ah, mau urang ya. Cenah kurang cocokna. Hah, sia gurunya mah. Mat maneh nyawer. Saya boga pikiran mareh. Anjir, iya nu bukan hajat 2.000 nya. Eta teh mau boga hajat we. Nah, gampang narima tuh. Mata aing teh sudi nyokot teh kitu si Wowo mah. Ai sugan urang mah Ini bel. Teuing rabrabun si angil naonna eueuh. Pohoeun bener deh. Teuing pohon. Nah, wa kumaha teh wa? Rada gelo nu hajat teh mah. Ban nu hajatna rada gelo ditanyakeun. Teuing nu hajat tiga nu. Doakeun heula, doakeun heula. Salah ngodok cenah sia teh. Doakeun 2000. Tong 2.000 mah. Kita doa. Teh Darmin heula we. Mbah Darmin nuhunnya kana bika gadengan. Karesan Mbah Darmin heueuh si wadedena ayeuna mah ngabanar ieu. Nya. Banar Bolu. Banar Bolu. Si enak surja teh beli pada para resen sok. Nya. Tapi nah 2.000. Iya 20.000. Oh, ngan 20.000 Banar Bolu. Acan ke paneuri lamun dikadikeun kabeh kudu dibagikeun aing teh mah di satu kangen maranehkeun urang. Oh. Masya licik. Oh, bae. Ngan kudu boga pikiran Mbah Darmin geus kolot ieu mah pangna jadi lancek oge geus kolot. Nah. Cing atuh 20.000 dibagi 3 hese kabagikeun aja. Make hese sia teh. Terangkeun deh. Bisa genep ribu. Oh nya 2.000. Genep ratus. Ya sakene 200. Nah, Darminnya lain 21.000 atuh. Iya disiapkeun. Tuh, nu 1.000 nang siap ya. Aduh salah ngomong na makin Aing ngoreang. Tingali. Tah kitu nuhun Gusti ya Allah. Kudu nih gumolis. Tah. Den kemana cokot ode tah? Daerah aing. Ode Anjir, kemana ya ode? bisa kalikeun anjir hese gitu mah. Ngapel pas. Tapi mangan sama teh kurang 1.000 tah. Aduh, aing mah karuhung teu nyebutkeun kurang 100.000. Jangan salah nah ode turun kurang 100.000 gitu. Tah. Tah Haji Yas. Aduh, iya. Siwat lengyu dia mah. Ya. Aduh, tah. Eta kan. Nah, make jeung gitu ka Indonesia teh. Tah, Yas anu Iya berarti dia, nah make ka dinya deui. eta Yas nu tengah bagian urang rada gede. Mana sia teh? Bagian urang rada gede. Kira-kira di kumaha ieu maksudnya? Supaya ngepas kumaha ieu teh? Saya teh kaos bagi-bagi we geus masang tenda goblok. Nah, terus ya teh jiga deuk. Ieu congkak ieu teh. Geus pacar. Gitu. Cokot deui aing mah. Teuing boga dulu nih, dipikir-pikir mah. Nuhun sok kumpulkeun aya. Adina karena itu komo lanceukna. Aing mah bagur ka sesama manusia. Ku bager-bageurna
mata ulah lebar ieu nyawer ka CH. Kumaha tah? Dulu mana kan rada gelo. Ulah lebar nyawer ka CH sabab ieu baris dimangpaatkeun ku abdi. Insyaallah dipasihkeun kan hak nampina. Nya. Di Pasir Baru abdi ngagaduhan panti asuhan aya nama. Aya panti asuhan. Aya panti asuhan abdi. Ieu dipastikan ka anak yatim insyaallah nya bunya. Setuju. Setuju Bu, setuju. Pasti anak yatim. Benar. Setuju. Tong boro ibu-ibu urang setuju. Tah eta mah kebenaran. Ya alhamdulillah ku abdi pasti pengen ka anak yatim. Saha anak yatimna? Ya anak yatimna saha? Ya abdi pisan. Mun eta teh setuju Juri. Kan aing yatim ade. Naon artina yatim teh? Teu nyawa tina yatim. Teu. Yatim teh boga mitoha dua Judi. Ada panyata teh buka senang capit gitu. Urang ge yatim piano tuh loba ngomong. Piatu berbelagu deui piano. Yatim piano aing mah teu boga kibor-kibor acan. Goblok eta mah si Dian jeung kos. Urang keraskeun dia. Besok Mantap, mak, urang aja keur mak kabeh mak. Aduh. Tahu sok sedih ani mak. Tong mak meni mereka keur mak kabeh. Juk eta di teh mak. Tambahan deui. sia mentong-tong bari ditahan. Duit tadi cokot sih mana dijurungkeun kumaha itu? Ha, ya bos. Bos ada. Itu ai bos mah 50.000 sih kudu aya kera ilungna ai mamah kumaha? Mah ya teu ade ya mah. 50 pilaku mamah. Ti anakna 50. Komo ti? Dilanceusna ke itu di ilungna. Oh aya. Ai mah ade tah didoakeun lagi gede mana mah panjang deh. Kumaha ciok? Ade. Mudah-mudahan. Anjir ge. Panjang mudah-mudahan. Bener doa namanya. Iya anu 20.000. Ieu ti Darmin. Kumaha tah? Bilang kana ieu. Mudah-mudahan. Panjang. 50.000. Ah iya ti Mud. Atuh tuluy kawan nah, bagus. teh. Benda ieu mudah-mudahan ieu mud. Teu make dah acan. Henteu. Anjir ngomong. Ngomong 20.000 jeung 50.000 beda. Didoakeun ade sing atos sang dieu, jangan Amin. sing lancar kana segala rupina. Amin. Amin. Waringkas salirana. Amin. Ibu, anu lagi doakeun sok ka diri dia sok. Didoakeun ka abdi insyaallah. Mak ulah oge dia terus jawer ka abdi didoakeun mak sing panjang yusa sing jajak waringkas. Amin. Di nya doakeun abdi sing Sehat, sing panjang. sing era eta mah mana? Era kumaha nyon? Aya ka era aduh teh neng ieu. Nah, ibu hajat, ibu hajat mengerti dah sih diomongkeun jadi 10 sewa. Oh. Maksudna 10 sewa. 10.000 bener hese urang diprotes ngari kitu mah. Nuhun, Buneng. Padahal tong Ayo dong aja dong wae tuh nya. Minggu sia tong. Arek usaha arek kaul ari ieu. Lah tuh dia urang hariring mana nyokotan duit tuh. Oh bae sok urang bukan. Urang kenekat lah. Eta euy usah sok nurutan yang oke, moal gitu. Naon? Hayang disawer. Ieu sok disaretkeun ka mana teh. Makanya ngari ka urang mah 50 ka ustaz mah sok 100 ta eta nyari hate. Beda Eling-eling makane rumingkang di bumi alam, urang dia nu balaker saware sadayana. Di warek wae. Rumingkang di bumi alam. Obat. Dharma babalangan belanya kasarapa. Bagaimana? nafsu nu bakal kadung pada anu katempuhan. Obat. Hayang seri kumang sura moro sero nasusuru Pinareo cenah. moro sero nasusuru Atosna. hati api kertunggarana nu bersatu geninganan neangan anu bersatu Bagus Tinaro. bedoa tuluy di bedel Del tina dal lamun hirup hayang adil ode donyon nya. Aha. dodo tuker jeung para kedel Obat. Batur mah motor. Aya deui. aya Dirilik-tik sarajang krik tok sara lonok. Nah. api
terang ka Mang Odet ti leutik nya sok namulan tai koto Allah sujure Masuk tamarakan atau dek? nah ada urang mah saeutik montong atuh teh nu kitu mah eta teh naon sisigiran yang bener orai Geus orai mah. meuli daging ti Batawi dibawa ka Singaparna hartosna judang jeding kasalaki hayangeun eusi calana astagfirullahaladzim sing eling naon ka hayangan eusi calana teh naon teh sisiran urang mah nya sisiniran tapi eta pas pembah hayangan eusi calana mana teu nyaho eusi calana teu oh ibu-ibu apalin naon saeureuri nu apalin mah nya naon eusi calana teh ini urang datang nabeuh datang usaha di mana bae geuningan kumaha saminggu teu balik mah papana buru ieu teu boga keur meuli beas terus sok atuh cenah kodok kusorangan kana celana dikodok kana celana dibelikeun kana beas oh acis oh urang mah sok sieun dadar gulung kemana arpoa sok bener Mang Ojo jeung Mang Uju ngajuar LJEJ ari hartosna jual RLG nu ngejo henteu di baju susuna digenyol embe astagfirullahaladzim hehehe lain anak-anak siapa tapi aduh kayak itu eusina di nu ejon tadi baju susuna eta digenyol mana teh dek ngalecehkeun kaum Hawa aduh lain arek ngaruksak kaum istri sanes maksud lo maksud saya kan begini kumaha saya kan kepada kaum wanita memberi emutan janganlah talobeh eta bahasa Indonesia buat papa liut gitu mainnya saya tanya bahasa Indonesia bahasa talobeh talobah dina orat janganlah saya sampai menunggu di sini sehari sejeput sampai dibeuleuh sesongeteun Bang lu saya bahasa Indonesia jeung sehari sejeput jadi tujuan Madet ingetan ka para ibu-ibu ka ade-ade ka generasi remaja ayeuna beunang itu ngemutan jagalah aurat arun wibirang benar kan ujung nenan apa nu juga nenan kieu kumaha cing nana hayang nenen nana sok ade hayang nenen mah cek indungna teh langsung dibukakeun ku indungna tidak garasina oh ya garasian nah saya teh kawas angkot make di garasian gede ba oh langsung budak teh kecelok Bida beureum budak tibra bakat kuning mah tah resot teh tah ibunya upami tos resot menang kali gacang lebet gedenya ka garasi kana garasina ulah pada urang raos kanginan cenah ngapain teh kengeng ngemutan abdi beli hayam bae ngalangku tinggal kumbe kecerok kumbe tak kitu ngemutan saleuheung keneh eta lamun kume nah kitu kumaha coba lamun ku Odet nah ku kapangiku urang can aya gludug mah mawara lesot memangna aing teh turunan lonok cia teh gagabah teuing tah kitu kulantaran Odet mah kadieuna paneuri cenah kaul sorangan tak cenah kaul Odet kaul lah kaul mana kacaritakeun jeung Bapak Haji Darso almarhum yang Jatika Asep Darso udah pisidi loba ayeuna kaul sok pan mana segala bisa ya urang sok ayeuna mah ieu teh dina acara nyepitan budak urang biasana nyepitan mah sok identikna jeung pencak silat Bapak dagang sok itu pencak bisa kan geus urang mah can bisa ngeunang tuh si itu mah teu bisaeun ngeunangna si Agus can datang euy dadah ya dadah dadai mana dadah nanti itu karek dong cenah ngeunang wah saya dapat berkenang namun ngeunang naon can datang kenang deui tak bisa mana sih baik orang tukang kerangna mana bisa silatna nah itu silat teh make jurus oh make jurus contohna lah tuh kumana contohan tinggali ya katukakeun saeutik sok etik kalme pakaulan bongana datang ngabeurang urang geus urang jurusna tak urang pernah di Mekar Panglipur jeung Bah Darmin kumaha hiji tonyok uji tonyok dua sikut tilu jamret opat tajong oh anu kahiji tonyok kadua
siku, katilu, jambret, kaopat. tanjong, Oh, gitu. tanjong, Nu kadua, siku, katilu, jambret, kaopat. tanjong, Oh, aya nu kahiji, tanjong, kadua, siku, katilu, jambret, kaopat. tanjong, Oh, aya nu kahiji. tanjong ku aing. Mana seta? Mani mah meni boga penyakit getih heueuh ih heueuh. Popolotot anjir jika nu Bogor. Orang apa kan beke gitu. Ya, beda kana hate pas maneh melong ngidek cenah. Oh, aing teh hayang tinggal kana tunggu ka mana teh. Sia meni dikereueuh we aing ge. Naon ieu? Teh suri teuing aing mah. Anu kitu aing Naon? ge di ditu boga 7. Naon tuh ge? Sok panehan hiji tonjol. Contohna lah tuh. Lu kan dieu. Kumaha nyontona? Hiji. Tonyo dua siku, Heeh. tilu jamret, opat tajong. Tajong. Ya, siap. Babari gitu. Sok, siap. Kok tuh udah nyangan tuh. Aduh. Kakak. Hiji tonjol. Hormat lah. Siap. Ya. Merah beureum. So, wah. Eta maneh sepatu dibuka beureum cenah. Lain beureum aya kayas. Emping. Hormat lah. Hormat Nah, lah. hormat heula atuh Lebu. Hormat apa hajat? Aduh. Hormat penonton ibu-ibu. Aduh. Hormat ke tukang. Ah, itu hormat. Hormat deui. Heeh. Dah. Hormat aing. Hoyang teuing. Nah, Nya kudu ngahormat teu kitu. Aing teh pasti jelema saya teh pimpinan ge. Ah, jeung pimpinan-pimpinan anjir lah jatuh. kagak apa ka pimpinan. Hormat sekali deh. Hormat ibu hajat. Hormat penonton. Hormat aing. Hoream minimal. Aduh, ini rasa jelema saya teh. Wah, lain mah make rese. Gugu atuh Det, gugu Det. Bae di Sok cikulan hiji, dua, tilu awas. Hiji. Wah, Onyok. Ngerakeun aing mau kamu di teh. Hiji. Balik teh. Hiji. Dua. Tilu. Jamret. Nasi kan ini. Kayak itu hidung budak. Picen kayak itu ah. kumaha ieu jaman. Picen kayak Alugun. Eta geura aing. Saya granatan tuh jamret nah. Tanyok. Gua siku. Tuh. Cing keras si gajah anjing. Hiji. Tonyo. Dua. Sikut. Tilu. Jamret. Opat. Tajong. Cing kebat. Abang porok mana gitu. Lepas satu. Tuh. Tuh. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Soalnya mah langsung pensah. Sok. Sok baik-baik urang lah tuang tenang lah beh. Bisa ngenang namanya. Nah, tidak. Bawa teh baheula ahlina kana ngarang mah ieu mah. Apa pamanehnya mau kenang. Hapunten eyang. Ini yang som saya Oh, so di sana nyiu. Kita teh karuhun. Sok. Hormat lah. Pak tungdah. Tungti dong. Ke. Ulang tuh buka goong ade. Tuh buka goong. Goong kan ka dieu. Acan ke di tukang kene di jalan. Make kokong. Ayo nya ku si eta tuh si engkos goongan si dia. Hah? Si dia itu goongan ku kiwon. Wah, geus kemana oh? Goongan kumaha? Ke mau maneh we. Nu penting orang masal kaul putih kue ieu mah. Lagi gong ponok bae. Bae nu penting disada we. Gong ponok siap lah. Saya bae sok. Pak tungdah. Tungti dong ke. Ba ayeuna eta. Ayeuna geus kemarin kita dulu ya. Ba bang pakat empong ya. Hah? Siap. Pak tungdah. Tungti dong ke. Langsung we geus kitu teh. Langsungnya Ka hiji nonyo. beneran guys ke langsung gitu bapak katibongnya Pak tungdah tungti dong ke tapi mana malah amat udah zaman ulang langsung wah Urang mah sabar mah aya amekan. Wah, ieu mah jalmi soleh atuh. Soleh ieu mah. sok siap aja Tara Pak kumaha? tungdah tungti dong ke tapi mana main juga main nyawer baik Keun bae da kau Rido. main nyawer baik Rido keun bae. Aing mah jabar Rido jabar mah tara amekan anjing hae.
lah mau amak mana patimbang ting dong keng si kapep kenal si kapep itu wae kapep Pomor peng ruksak aja ka dia ce si kapep ce ka dia geraya bantuan urang pomor oke asipan aikeun ka bodor goblok Keur ngenangan heula. kenangan heula makasih Iya nu kawu karunya. langsung ini mah langsung anjing kau langsung naon aing rip kabeh goblok atuh langsung bener-bener aing mah sumpah demi Allah sok Apa antara makan? oh udah gitu teuing mah udah sirong we dicak teuing modal dah langsung Langsung sok. Karunya atuh sok langsung kan. patimbang ting dong keng bapak katimpong bah ditimbang ting dong kuk bapak katimpong bah ditimbang ting dong kuk bapak katimpong bah ditimbang ting dong kuk naon euy mare ode daing ah Ai maneh mau gong ti mana eta? akan gong ponok Ponok ke mau aku juri go di mana-mana ge keung ai kuk mah hitut ai sia. Panjangan sia. Oh, aya gong kuk. jadi pacangan Oh, sarojeng di geruan deh kuk. dong keng bapak katimpong bah ditimbang ting dong kon bapak katimpong bah ditimbang ting dong bapak katimpong bah ditimbang ting dong Apan pamangi be peupeus gong. Urang nu menang sia. ulang lagi Mana sila? Ya bener sok sekali awal. bapak keng Ima ke leho. eho keng siap Siap. Aing Lain kala-kala. Dia tidak ngenang ka tepi lo ngenang tuh. kata bahasa tengah ini. Jeung aya tenang pulang teh. Pakumbrang dongpak dong. Langsung. halo aing mah atuh bawa katimpong sia teh Amaknya kesel. Kata diri aing gitu ku sia teh. Males sama jelema mah. Siapa tuh yang Sok. pakumbrang dongpak dong. Langsung katimpong bangpak dibalik aja. Nah, katimpong bangpak ya. Bapak katipong berenang ah. balik sih bapak katimpong ditimbang ting dong keng Kok kenapa dibalik bi mendingan tah. Oh, iya. Bapak katimpong pak timbang. Oh, kada ulah katimpong bangpak moal. Bener sia bener da ini jalan mah. Ada sia. Aing ngobrol jeung saha nya. saya jauh Dia nama jalan teh. Sia pak tumbrang, bapak dong. Bapak katimpong bang, pak. langsung Langsung siapa tuh? Pak tumbrang, pak dong. Bapak katimpong pak timbang. Bapak dong. Anjir kenah eta wes. Ya. Ngajaran aing anjir. Kayak gong panjang. Anjir eta make eho mah. siapa kapitan kumilik batur goblok sih tuh Moal teh kenah anjir. Kita kenal ka 1000 buranya. Cing aing main kita 12 kali ya. 2 kali lipat. Heeh. aduh Supaya anjir kenah. sok siap hitungnya patimbang ting dong keng bapak katimpong bah ditimbang ting dong keng Di 2 tilu. Anjir enak eh. Tilu. nges Nah karek sabiji dieu. 12 Langsung 12. Ah, tuh eha sia teh keur ngeunaha di orang itu. 12 minta lagi nges teh Anjir, pas aduh eta deh. Anjir ya. Pada diperpanjang. Panjang ke asa. pengen kumaha Kurang asa. sabar hiji eta 2000 2000 naon? 2000 ke. kuat kira-kira 2000 gong. Oh, ada kagak waktu dia pas sia teh ada anjir teh keunah. sok siap 2000 hitungan nyon Siap. patimbang ting dong keng bapak katimpong bah ditimbang ting dong keng Di 2 tilu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 200. Karek 200 tanya 200 hiji, 202, 203, 250. Lagi jadi canggih gil.
Saya 500. Aku 500 sih. Atau sehat. Naon itu? Wah, anjir kesed. Nu matak ulah kamalinaan, naon oge kuring. Nada dan dakwah, hapunten kasuhun di baru teu berpikiran sapogodos sama mana presbu sadayana. Rupina waktu sareng tempat urang sakeun bae ka pun guru Bapak Ustad Al Mukarrom Dr. Anes Nana Gerhana. Maka waktu sareng tempat kasanggakeun.